Syarat Fatihah 10 sadayana. Hiji tartib tuluy kaduana. Katiluna ngaraksa huruf Fatihah. Opat ngaraksa tasdidna ulah salah. Kalimana ulah repeh anu lila. Genep ulah repeh anu henteu lila. Anu neja megatkeun bacaanana. 7 mudu maca sadaya ayatna. Kadalapan ulah ngarobah aksara. Sareng baris anu matakrobah makna. Kasalapan macana Fatihah mudu. Sanggeus nangtung lamun dina sholat fardu. Sareng maca sakabeh huruf Fatihah. Sing kadenge ku awakna ka-10. Sareng ulah kaselang ku zikir lian. Anging amin imam anu ngawitan.